motornya kan rokok. Mahal sebelum dulu. Apa naon? Terus korp mana orang malah bebas. Samsung nomornya. Asal sih karena ini rokok ge ka mana sih? Kira aku ka Banjarsari mah beli rokok ge. Lihat teuing atuh ya geus jamuran aing di dieu. Parah deui. Kamana dia mah teh lihat teuing. Jenuh. Lihat teuing. Cok dulu, Bang. Aduh, salem, Pak. Motorna ka mana ke? Ya, gini emang poho gitu. Poho kumaha apaan sih tadi minjem motor nyegat aing, meuli rokok. Apaan nginjem motor jeung meuli rokok. Terus ditukeurkeun kana rokok motor aing? Apaan tadi nyebut nanti urang teh kieu, Bang nginjem motor jeung meuli rokok. Anjir. Aku merasa bungkus. Ya, bungkus.